Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Hadirin para jamaah rahimakumullah, ngajangkepkeun ka jam 12. Keheula. Ulah men terus-terus bae. Ieu di tukang geus tinggal batu kali doang tangga si jalan. Batak aya edukasi saeutik ieu punten, urang mumpung kumpul rimpak tengah, rimpak kulon, rimpak wetan. Permasalahan tiap tahun muludan di urang itu sebetulnya meriah. Andaikan ieu jalema teh berkatna bagikeun timbeuri. Bener, Bo? Kan nu pinter kode ke ibu-ibu. Iya, lamun cana diantengkeun meriah luar biasa. Karena memang ibu-ibu teh aya tujuan nu sejen, jadi geus hasil ulah. Jadi eueuh edukasi, eueuh pendidikan ka anjeunna. Maka mumpung karumpul ieu tokoh-tokoh asana mun tiap tahun kieu bae urang sarua jeung ngadidik teu kudu ngaji, teu kudu ilmu mulut, geus menang berkat balik. Betul? Nu rugi bapak-bapak hayang balik isin manehna. Kumaha tah pada KM? Siap. Aya nu ngomong kieu, kaji lamun dibagikeun terakhir ricuh, jeung naon urang boga polisi. Bener Pak? Akur Pak? Aku sakali-kali polisi ngabagi berkat, TNI ngajingjing berkat. Akur dah? Sebab polisi dan TNI pun mereka punya hak untuk mendapatkan syafaat di yaumil kiamat. Ulah newakan motor bolong bae. Ya banyak. Oh, Masya Allah, nu matak urang wani sabab maneh nama dulur urang. Ieu patia babaturan kula sakola. Di sakola ge manehna mah kitu ieu tagape lumpangna. Katuliskeun jadi abri. Ya Allah, tapi baretna putih hadirin rahimakumullah. Nu ieu pasibli dulur urang-urang cayur teu asa-asa. Beuh, manehna lamun lewat ge pan someah, klakson bae mere duit tilok. Iya ya. Aduh, Masya Allah. Jadi ulah dianggap urang teh ngarendahkeun lain karena geus ngarasa dulur eueuh batas. Pasibli polisi di dieuna aya tulisan Kamtib Mas. Ieu abri aya tulisan ngaranna jideun tah Babinsa. Ieu Binamas. Masya Allah. Mudah-mudahan di polisi jeung abri ka sorga. Aminah hookeun amat sih. Pernah ditilang meureun. Pernah ditilang. Kumaha kira-kira baja romanan, Malang Tengah, Rimpak Tengah, Rimpak Kulon. Mun ku urang ke mah, yo kan meriah luar biasa. Siarna katempo berkat ibu-ibu lamun deuk dibere terakhir bae satuju. Ibu-ibu mah ngomong lagi kajian kami mah asal menang emih bae endogna mah aya di imah cenah kitu. Iya bangsana ya. Manehna nu muludan manehna nu perebut emih bingung kan urang. Tapi lain berarti bermasalah, tidak sama sekali. Mata Haji Budoli ngomong lain berarti kula ngaguruan teu ieu mah keur tuker pikiran mumpung kumpul. Jak kula mah teu lain cara ame ieu mah sorangan sih nya. Kula panitia nonya. Mana si Risno tah? Aya asal gandeng be manehna eta. Atuh kiai nu ngaji Quran di suitan ku manehna mah tah. Masya Allah, mudah-mudahan Risno sing caang kuburanana tah. Allah Akbar. Ieu muludan Rimpak termasuk tadi Lebak di Nukula moal sukses lamun tanpa Risno. Ieu kan nu ieu nu ngahias teh ieu tenda mah boragusnya hiasanana pamajikan mah tilok salin bajuna. Tanyakeun ka TFI ge tilok. Ngomong lagi nu eta bae pake sapira karak 3 tahun astagfirullahalazim. No, beulikeun no. Belikeun nya.
dulur-dulur jamaah sadayana, Rasulullah dakwah 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Apakah Rasul dakwah sehingga Islam datang ke orang ieu mulus? Tidak, loba rintangan, loba halangan, bahkan datang na rintangan jeung halangan teh di keluarga nasorangan. Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Harith di Mekah, begitu lompang ke Madinah aya Abdullah bin Ubay bin Salul, kepala munafikin. Rasulullah nyampaikan risalah, cak Abu Jahal jeung baturna, si Muhammad mawa ajaran anyar, mat atuh kunaon mat, mawa ajaran anu teu akur jeung ajaran abah-abah urang mat. 13 tahun dibohongkeun, lumpat ke Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul munafik, lebih sulit ngabedakeunana, jubahna akur, udang-udangna akur, maca Fatihahna akur, sok salat sagala horeng jerona mangga halangan Islam percis pos tangkal zaitun. Panji Gumilang eta kuduna nu mondokna kadinya si Bentar. Aya Bentar? Enggak. Ti sore muter bae. Iya Beb, di sore muter bae. Tar ka mana? Ngariung kaje. Tuh. Lantaran Rasulullah ge manusia biasa, aya a'rad basariyah teh. Urang dahar Rasul tuang, urang nginum Rasul ngaleut, urang hees Rasul kulem, urang bunga Rasul gesok bunga, urang nikah Rasul nikah, urang sedih Rasul ge sedih. Eta ngaranna a'rad basa panisariyah itu. Basariyah sifat manusia biasa anu jaiz dan boleh-boleh saja ada pada diri para rasul, tapi pengurangan pangkat kanabian jeung karasulan. Rasul sedih nalangsa pasti beli dakwah nya. Polisi mangeunaheun mana nama pariwit bin loba prit gitu tilang keceklok ku pariwitnya. Tuh. Lantaran Kangjeng Rasul sedih, turun malaikat Jibril alaihis. Cak malaikat Jibril, ya Muhammad, innallaha yuqri'uka salam. Wahai Muhammad, Allah salam kepadamu. Ulah sedih cak Allah, ulah susah cak Allah, ulah nalangsa cak Allah. Pastaqim kama umirta, maka jejeg bener anjeun Muhammad kama umirta, seperti apa yang kuperintah kepadamu. Lakonan amal soleh, wada'a ilaihi, ajakan jalema kena nyembah ibadah ka Gusti. Maka kadieuna ge kiai, ustad, santri mun negahkeun agama ulah heran loba rintangan, kadang-kadang dimitoha. Iya mikna urut kori jadi kieu ya kakula ya. Mitoha. Eta cak mitohana kieu minantuna teh akan ngajar ngaji, eta mitohalun laki kieu jermanan. Sugan aing boga minantu santri deuk beunghar. Suk ngaji, burang ngaji, sore ngaji, peuting ngaji, hees ngaji, udang hees ngaji. Neng ka dieu. Ayeuna Mbah. Sugan aing sia boga salaki santri deuk beunghar, orang sia jajan ke nungguan nu paehnya. Henteu bah, henteu naon aing mun teu aya incu aing eudeunan sia jeung si eta. Ngaji. Mere-mere rokok ka aing sabungkus mah. Jarcok ke jarcok.
atuh cengkeh-cengkeh ceban sabungkus. Ya Allah, si Neng ngaceurik ngadu ka mana? Mak, kunaon? Abah ngomongna kitu amat. Ngomongnan gitu apa sia? Atuh teh cenah salaki Neng diomong, sugan teh boga minantu santri deuk beunghar. Laju cenah Neng jajan ge nungguan nu paeh. Eta kumaha mitohan nu awewe? Aing ge akur jeung Bapak sia kos kitu. Mitoha. Ya Allah. Tapi lantaran istiqomah, ayo makan ngaji terus. Mitoha harepat, malotot urang peureum. Mitoha marah urang cicing. Mitoha ngambek bila perlu hes. Ngaji jalan sorogan terus, akhirna ku kasobaran eta kiai Allah mukakeun mata hate mitoha. Nah, tungtung nami tohana sadar alhamdulillah. Asana iya mitohana ya. Ya Allah, eta mitohana ceurik nyamperkeun menantuku. Maafkan Abah dari apa yang Abah ucapkan kepadamu. Abah harita mamung deket, tidak pernah mau dekat dengan. Sekarang ku tak bisa jauh. Waduh, cak minantuna Abah aing urut seleng berarti ya. Hampura Abah cengnya. Horeng karunia ti Allah boga minantu santri. Ieu imah pake ngaji, ieu tanuh pake ngaji. Ya Allah nuhun ampura Abah cengnya. Bah, eueuh jeung salah kolot ka anak mah. Aya ge anak nu minta hampura ka Abah. Datang mitohan nu awewe. Itut meureun. Make ampurannya masuk carewed mambung kuminantu ku anak di hewan hampurannya di hampura mah cager mitoha alhamdulillah. Apakah berakhir di situ? Oh tidak, mitoha beres turuk-turuk mamang jeung uak koalisi cak mamang na jeung uana hai geunah henteu budak magahan ngaji eta panu pake majlis tanes bapak urang nu hiji ngomong atuh pan bagian mitohan teu bisa aya 200 meter nya sakena eta hayu urang sampeurkeun lampun Waalaikum salam je jamaah mang ulah mamang ya ieu majlis ieu kabehna 300 meter eta nu 200 meter nu bapak urang bapak aing berarti bapak kolot sia ieu kan can dibagi. Oh atuh abdi mah teu terang ieu ngaranna ge jalma anyar minantu Abah anyar mangga bae aya di aku mah pas takim kama umirta lain laju pundung eureunan magahan ngaji neng enang urang ngajina di gigir imah bae aya di mana ge saya bae kan ngaji di dinya kebel-kebel lantaran istiqomah pastakim kama umirta magahan ngaji na jalan salat na jalan ngadoa na jalan Allah nurunkeun taufik hidayah ka hate mamangna jadi sadar alhamdulillah minta hampura mamang hampuranya ku hari mengaji ka majlis di bae reheun mamang kangen kang ngaji nyorot-nyorot di atas isata sok aya budak santri teh nasorot nyorot gitu ngaji naon eta mamang kangen kang ngaji eta alhamdulillah ai mamang sadar bagur mamangna bager mitoha bager alhamdulillah kunaon kuari mata tangga angot tatangga manehna keur ngaji jeung santrina eta tatangga
nyengut bebeledugan. Polisi nganclok. Abri merengken hati. Manehna ge boga pistol ge tilok ditembakeun ieu tilok. Ge weh perang macet. Bo eta tatangga ngomongna, Wandeng ngaji bae ngaji. Buariung kieu haram kitu haram, ngadu kotok ulah. Kotok ai. Diadukan ku embe kuring. Diadu-adu ku anak lagi anak. Oh berarti ngalakian embe budak ieu pernah. Weh tatangga malah teu puas nyieun organ tunggal di gigir majelis, masang dangdutan di gigir majelis. Itu biasa-biasa saja. Pas takim kama umirta, jangan dihiraukan, jangan lalu angkat senjata ngabrantas. Jangan, biasa be, nyiaran be waktu anu aman, ngaji be di mana bisa nak kaganggu ku suara sapeker, lain berarti tanu make sapeker kurang kudu dieureunkeun dicarekan. Biasa-biasa saja karena hakikat nama eta ujian ti Gusti. Tatangga hade kuari. Waalaikum tad. Ye jamaah mang. Oh ya hampura. Eta kamarinya tuh Masya Allah. Ingat kuari ting saredet. Hampuranya. Kamari aya hiburan sagala. Utuna naon. Nuhun malah mah. Ku lagi penting kita mah bahagia. Timulai ayeuna kulang geus moal-moal deui. Mohon atuh teu naon ngaranna ge jelema butuh hiburan. Ngan guari mah urang babarengan we nya. Mohon pokona pangheulana. Sok malamna ngaji. Besok malam Senin insyaallah abdi mah malam Minggu ge geus mulai di imah jangan. Hade tatangga. Tatangga hade alhamdulillah. Apakah selesai sampai di situ? Belum. Kuari pamajikan. Pamajikan jadi ujian. Tepugu-pugu boga handphone Android. Aya gambaran ngemeng-ngemengkeun gambar baju bae ka salakina. Kan model ieu mah bagus ieu. Nibras. Nu ieu mah hikmat mahal. Mun ieu mah ulah tah kokolor mengaji tapung teh boleh dibeli. Bagus ya kan ya dipakai ku batur teh cak salakina. Tapi kan neng rumasa lah urang masa aya nu penting mah ieu bae anak di pondok atuh kakiriman dahar urang teu kurang alhamdulillah. Heuh sikat tapi kan ku lagi hayang make. Cak salakina neng. Nu penting kan tutup aurat. Baju manu berem nu koneng nu hejo eta mah baju palsu hakikatna. Nu asli mah warnana putih teu make kancing teu diobras ngan 500.000 tarima nyungcung di luhureun sirah. Malah menang bonus sama pandan sagala eta. Jak salakina paeh burung ngari kitu mah atuh. Hampura kakak cak salakina lain teu hayang nyenangkeun neng tapi kemampuan kakak sakit. Sadar pamajikanna nubruk ceuri. Tatangga bager mitoha bager mamang jeung uah bager pamajikan ge bager aya deui gogodan teu puguh-puguh kiai gering bae gering. Cak urang mah nu deuk gering mah eta bae nu baju coklat. Jak urang mandeg gering mah atulah eta jak kiai mah meureun rukunan ge dipagakeun alif-alifan ge dipagakeun sakamampuan ja teu bogana naon teu boga ilmu teu boga daya gering bae asam urat asam lambung asam kelek duh gula darah naik kolesterol tinggi duh asup angin be teu eureun-eureun
Pastakim kama umirta, gering-gering ge pagahan bae pagahan. Karena ketika melihat Rasulullah bukan sekedar penyakit biasa, bukan sekedar tetangga jeung mitoha, bukan sekedar batur jeung baraya, hadirin rahimakumullah. Rasulullah jiwanya diancam, nyawanya terancam ketika menegakkan la ilaha illallah. Geus kamang santri ieu nu dikobong batur-batur kula, pastakim kama umirta. Ulah heureunang mondokna. Walaupun loba nu berpendapat tinggalin atuh zaman ayeuna mah kajeun jelema nu ngomong tinggalin sebab urang mah lain deukna naon mondok eta ngalakonan parentahan ngaluhurkeun agama Allah hasilna deuk diamalkeun sesana deuk disampaikeun ngajak urang keluarga ka Gusti Allah Subhanahu. Katakan santri kuari gogodana loba yo stan gepeng baheula mah mun ti peuting teh cenah gitu aya nu sok udang bahasana mutolaah ti peuting kuari mah asalna komun lain santri ge ti peuting eta atuh diceulina aya kabel putih teh handset MP3 ieu budak laletik kuari ti mulai orok beureum geus bisa muka YouTube bener tah. Aplikasi KB aya di handphone, micet aya micet. Aya nyapanya? Pak polisi aya. Micet eta naon micet? Itu ya. Iya, Bapak punya aplikasinya? Enggak punya. Ah, bohong. Micet itu aplikasi wanita nakal yang diupload dari Play Store oleh laki-laki hidung belang. Anjay. Ya. Jadi eta aplikasi nu kitu micet, pinjol, kemudian judi online sebetulnya Kominfo kalau mau menghapus bisa, saudara. Tapi kenapa tidak dihapus? Oh, ada pendapatan untuk negara, lumayan pendapatannya. Maka hadirin rahimakumullah, kunaon? Abah almarhum di Cilongok ka urang santri hookeun omat majelis mah ulah aya duit etaan, duit dinas sosialan. Kenapa? Karena eta di dinas sosial teh kabeh kumpul duit pajak, pajak hotel, pajak miras. Kuari berarti pajak micet. Micet eta awewe dagang apem. Laju pajak judi online, laju pajak naon deui? Pinjaman online, ribawi, judi online, doraka, jualan apem, dosa. Ayeuna digolontorkeun ka majelis atuh panas, matak dulur urang rimpak, mamang santri, para ustad, para kiai, urang babarengan saaya-aya kajen tihang awi ge nu penting duitna bersih supaya bersinar agama hirup minimal di lingkungan urang. Insya terus ya terus tik deui micet ieu budak kuari budak geus kahareup mah bapak-bapak ieu urang khawatir disagigireun urang aya jelema-jelema anu berusaha dengan dalih toleransi ingin mendirikan sarana ibadah anu penganutna ge can aya piraku digandunyeun gereja aya ge urang gandu anu Kristen piraku digandu neuk nyieun wihara, neuk nyieun kelenteng, neuk nyieun pura. Ini justru orang yang tidak paham akan undang-undang pasal 29 ayat 1 dan 2. Negara memang menjamin kebebasan beragama termasuk beribadah di dalamnya. Tapi kan lamun can aya Hindu, can aya Buddha, kari-kari dijieun wura kejeng wihara. Ini menyalahi konstitusi di tengah lingkungan umat Islam. Nyieun gereja salah, bertabrakan dengan Undang-Undang Dasar 1940. Anak zata teh tewak. Jangan berisik, ada polisi nih. Tah, bapak tantangan orang ya.
mata kaharep ya bapak-bapak, ibu-ibu, persatuan orang harus semakin kuat. Karena tidak ada kekuatan selain kekuatan orang masyarakat di lingkungan dia. Di atas mereka sudah selesai, tinggal satu-satunya kekuatan orang. Awas, sing ade ulah ridho ke agama di luar Islam. Adapun terwujud qada Allah kudu nentukeun, nu penting ikhtiar orang geus berusaha bahwa orang itu tidak ridho sedikit pun terhadap agama yang di luar agama Islam. Lain berarti orang teh hewa, lain teu meunang ridho ka jelema ka agama di luar agama Islam. Awas. Lamun urang ridho aya gereja dibangun, ar-ridho bi syai' ridho bima yatawalladu min. Ridho kana hiji perkara berarti ridho karena sesuatu nu muncul nu lahir tina perkara tersebut. Ridho ke gereja, sedangkan di gereja ada keyakinan bahwa Tuhan itu tiga. Sarua urang jeung ngaridokeun jeung nyenangkeun jeung nekadkeun bahwa pangeran teh tilu, sedangkan Allah teh lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Pancak Kristen mah Tuhan itu tiga. Tuhan ibu, Tuhan bapak, Tuhan anak. Tumanya Tuhan boga besan. Awas ya ulah ridho ya kabehan dia, orang kudu bersatu. Ya, berjuang. Fitnah pasti aya. Di hewaan pasti aya. Dibuli aya. Dipitnah aya. Manehna gagal nyen gereja dijikeun jeung Sakola Santa Lorenzia, ayeuna moheng-heng nyen gereja. Ya Allah, matak muludan teruskeun. Amin amin. Zarah kubur teruskeun. Asal ulah salah zarah we nya. Ulah asal munggul beta anu men diperperisno umapan. Waduh, no ulah kitu no. Zarahna nu jelas no. Tah di Masjid Alam Sutra geus loba paham-paham anu ulah kunut, ulah maca doa di antara dua sujud, ulah make doa, taswiridan ulah salat, bahkan muludan ge diomong apa sih artinya, bahkan zarah kubur diomong ke manehna, masa sih sampai eta teh kuring geus deukeut urang tah Wahabi. Mangkieu euy. Waalaikum. Rasulullah lempang yang sahabat. Begitu lempang cak sahabat teh kunna namshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami lempang jeung Kangjeng Rasul, begitu sampai ke kuburan Rasul ngarandeg. Sahabat bertanya, "Ada apa ya Rasul?" Rasul mengatakan, "Wahai sahabatku, di kuburan ini aya dua lalaki nu disiksa ku Allah azaban syadidan, dengan siksa yang amat dahsyat." Maka sahabat bertanya, "Dosa apa ya Rasulullah?" Cak Kangjeng Rasul, nu hiji dosana mun kiih tilok ngisang. Risno masang tenda tanggung, hayang kiih wer beka tihang tenda. Maka tereh karatan eta tihang tenda. Biasana bakdu supir ieu, setengah supir, teu sakawe supir. Supir mangopang supir. Eta supir mun hayang tiih sok minggir we nya. Laju dibuka calana. Kiih di ban. Ai beungeutna maka luhur teh ogah nempo manehna ge kieu bae kiih nananggah nempoan manuk meureun. Bisi manuk di luhur enclek ka manuk di handap kieu bae manehna luhur. Laju geus beres bae cai kiih na merengket teh kitu teh tah. Geus beres kiih lain ngisang huluna teh disintrekan kitu lin kitu nyanonya. Laju geus beres teh huluna disintrekan eta kunaon atuh disusutkeun huluna ka ban swe we atuh mungkin hideung bae huluna eta. Lamun tah can ditobatan datang ka maot eta ku kiih bari nangtung bari teu ngisang azaban syadidan, bakal disiksa dengan siksa nu pohara. Geus sok heran aya masjid kuari nggon kiihna nangtung pada KM, urang mah ulah pada KM. Ulah urang mah. Weh cenah ji, mending nangtung lah teu kadeulean birit. Kajen birit ieu sedekah bae nya.
ada kos urang ya rapi ya tinggal turutan kita ngon kihna rapihan bari ayat tutupan kihna cingogo no kihna ulah bari nangtung biasana lalaki awewe mah moal aya nu kih bari nangtung moal acak-acakan urusanana nya atuh rusak awewe bari nangtung mah kihna bari diuk ge manehna mah kih diuk bu anteng bebas anteng cek paket kotok ya paburia hiji tah nu kadua ieu jelema nu matak disiksa teh naon sok nyeri batur ku letahna namimah ngadu-ngadukeun jelema sehingga batur pasea pacerai-berai matak ieu nu dua dosa sangat biasa dianggapna padahal siksana luar biasa oleh karena Rasulullah merintah ka sahabat wahai sahabat ambillah 2 pelapah korma terus tancapkan di ieu 2 kuburan sahabat bertanya apa tanpa'uhum ya Rasulullah apakah jaridah ini atau pelapah korma ini ya Rasul manfaat bagi ahli kubur cak Kangjeng Rasul iya selama daunnya masih basah kemudian daun ini bertasbih maka tasbih nu dibaca ku daun eta manfaat bagi ahli kubur bisa ngurangan siksa ahli kubur tah bejakeun ka urang Wahabi lamun cak manehna ziarah kubur tidak ada artinya Fatihah di atas kubur tidak ada artinya Rasulullah nancepkeun tangkal korma cak Kangjeng Rasul lamun di urang teh korma Kamboja mun teh Kamboja tangkal naon bae nu daunna hejo keneh ditancepkeun selama daunna baseuh daunna bertasbih tasbihna manfaat bagi ahli kubur dan daunan ge manfaat dikala bertasbih atuh komo jelema jarah kumet jarah ka Mang Awing can paeh ge Mang Awing mancannya ampura med kama oyeng med jarah assalamualaikum jakum kumet aya kumet aya jarah med tah eta kumet we eta di TB mah ngaranna Andre manehna Masya Allah Andre ngaranna wih luar biasa kenalan nanti karena Santi dah urang Masya Allah jarah urang ka kuburan bu ka bapak urang ka mau urangnya ya bisi teu nyawa ka jarah ya bisi pamuda urang ngomena HP bae ngaji tilok boga batur Wahabi laju teu meunang zarah ilu inggis mah nah eta si Andre eta sasada tah Andre ngaranna mah Masya Allah mun ta'ala ka mustari kieu bae manehna zat tetungkul-tungkul nempo pramugari meureun nya laju pramugari tungkul bae ogah neuleuh ka manehna ih Masya Allah Mang Kumet mah luar biasa mentak manehna kaleuweung ka mamana tilok sieun sebab setan ge maca ayat kursi nempo manehna mah bednya ta zarah Pak zarah kuaring geus mulai ya loba nu goyah muludan loba nu goyah mata kurang ulah goyah tadi cak Abah Haji tadi di Cilongok guru urang hadirin makumullah cahaya Rasul cahaya agama cahaya anu bakal nyinaran rohani urang itu harus diraih diantarana lewat ngagungkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah anu cahaya nate nyaangan jagat raya bahkan wajah Rasulullah lamun dibandingkan ke jeung mata poe eleh mata poe buktina Rasulullah mah teu aya kalangkangan sebab cahaya mata poe ge meunang nyandak ti cahaya Kangjeng Rasul atuh cahaya mata poe eleh ku cahaya Kangjeng Rasul bahkan Rasulullah ku caang-caangna kieu Pak polisi ya Pak polisi nih ya iya jadi dina pada suatu poe Pak polisi ya iya Pak pada suatu poe Ibunda Aisyah di malam hari ngaputan baju Masya Allah iya Pak Awing tadi anaknya kuari abahna nih balanda Pak Awing tenang aja itu ngaputan baju Pak Awing seperti yang sering dilakukan oleh Tekenok itu Pak Awing Pak Awing
ngaputan baju tipe tinggi ngaputana jarumna murah kan ni Siti Aisyah niaran eta jarum poek begitu kenyiaran jarum jol Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad eta kamar anu poek ngadadak caang ku sinar wajah Rasul jadi tekudu make lampu deui ruangan nu poek ge datang Kangjeng Rasul mah caang lampu keur parem datang Rasul caang ai urang mapan lain deui bibi keur ngaput baju jarumna murag datang salaki listrik keur hurung ge parem poek katakan kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila suruji ya Rasulullah ya Rafi ya Rasulullah ya Rafi'a syani wa atfata ya jiratal ya uhailal judi wal setiap imah setiap tempat setiap kamar anu di eta kamar teh aya Rasul jumeneng di eta tempat di eta ruangan laisa muhtajan ila suruji teu butuh kana lampu teu butuh dicaangan karena eta kamar caang eta imah caang ku sinarna Kangjeng Nabi Muhammad tak mudah-mudahan bae hate urang kasinaran ku muludan amin ya Rabbal sehingga penyakit-penyakit hati leungit amin amin lamun eueuh penyakit hati eueuh hasud eueuh ujub eueuh ria eueuh sum'ah eueuh takabur eueuh hikdu eueuh hubul mal hubul jah hubul riasa eueuh syuhrah salamat kan kuari loba jelema nu hayang syuhrah hayang viral JJ channel BHS channel Bentar channel aya jelema hayang viral tuh ngomong kieu di Indonesia di dunia ada Habib tapi di Indonesia belum terbukti belum terverifikasi karena tidak dibuktikan secara ilmiah hayang viral awas ulah ilu ka jelema eta ya mumpung lobaan di hampurannya mumpung lobaan di kan kuari kerame ya bener tak? Aya nu ngaragukeun keturunan Mang Risno. Ieu Mang Risno kudu tes DNA. Kamana kira-kira Mang Risno ieu DNA? Dulur. Baheula punten ya ka Abah Haji di Cilongok punten bah rada panjang saeutik. Jarang kapanggih ya ke jeung ieu baraya ya. Masyaallah. Komo jeung Mang Sahadi. Waduh, masyaallah. Mang Sahadi eta kan Allahu Akbar kos megeper ya baheula aya guruna guru-guru urang kula boga guru di kampung sawah Abah Kiai Haji Hilmi Abah Haji Hilmi boga guru di Pleret Mama Bakri minangka incu mudah-mudahan di aku amin laju guru urang Abah Sepuh berguru ke Mama Bakri laju guru urang di mana bayu si Banten Buya Cidahu berguru kepada beliau cak beliau kieu hadir rahimakumullah ke bakal aya jelema anu dua model pertama ngaragukeun pertama manehna teh ingkar terhadap sahabat siapa mereka Syiah Rafidhah nu kadua ke bakal aya jelema anu anti ahlil bait anti dzurriyyat nabi anti Habib apapun itu alasannya
tesiskah, tidak terbuktikah, secara ilmiah tidak terbukti, apapun alasannya, intina mah manehna hewa ka Habib, benci ka Habib, manehna teh teu cinta ka Habib. Apa kata Mama Bakri? Hadirin dengekeun ya, camkeun di hati urang ya kabehan, lain cak si Haji Fudali, cak Mama Bakri nu disarahan ku urang waliun min auliyaillah. Apa kata beliau? Lamun aya jelema nu kos kitu, hiji la tujalisuhu, ulah diuk jeung si eta, ulah ngadukung ka si eta, ulah percaya kasih eta, senajan pinter atau ilmiah, tetap urang manuturkeun Mama Bakri. Mama, bagaimana Bapak Abri? Kenapa Anda ngahuai? Oh, ternyata Abri ge diajak ngaji mahua. Tapi wajar sebab geus tilu peuting muludan bae. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia langka Abri geus ieu. Cak manehna alhamdulillah kaji kula nu matak rajin muludan ieu di imah jarang ngejo. Ngejo mulut pinuh. Alamatan kiai. Masya Allah. Abri dilawan. Tuh. La tujalisuhu. Awas. Yuk kuari komen-komen lo Bandung ngageser hati yuk. Komen-komen lo Bandung ngageser hati. Lu tadi cinta ke Habib jadi robah teh cinta. Kedua, apa kata beliau? Wala ta'kulu ma'ahu, ulah dahar barang jeung si eta. Geus ulah dideuketan be, ulah didukung be. Teuing urang ayeuna teh dia itu santri yang tidak paham nasab, tidak paham sejarah. Kajen emang urang mah bodoh ieu. Tapi orang boga dalil. Guru orang Abah Cilongok cinta ka Habaib, guru orang Abah Cidahu cinta ka Habaib, guru orang hadirin Abu Yaji Santri cinta ka Habaib, guru orang di Caringin cinta ka Habaib, guru orang di dieu sekitar orang Kiai cinta ka Habaib. Laju orang dek nuturkeun saha lamun lain nuturkeun guru-guru orang. Betul? Ya Allah, Mang Wisno ge cinta ka Habib Syekh manehna mah. Kadangnya lamun bari masang tenda teh sok maca sholawat. Tamatak para jamaah rahimakumullah, kieu ya cinta ka Habib eta syariat. Lamun Habib na make jubah, bewok, lisana paseh, ganteng, seungit, urang teu dititah ge pasti cinta. Tapi punten dia pandi orang sok aya Habib dah kula ge nitip ke orang lembur ya aya Habib bakar muter be di lembur ya hampurannya bisi nginum bisi dahar pangridokeun terutama di Mang Embeh tuh kuari jelema aya di jero warung kosna tah pangridokeun abahna almarhum saminggu sabulan memeh maot datang ieu mah kula Ji Habib mau nitipin anak aduh bah jangan di sini. Yuk kita anterin aja ke Habib Ali atau kemana lah. Nggak mau, anak pengennya di sini. Nih anak-anak ini Hashim Al-Khirid ini ya, Bakar Al-Khirid ini Syarifah nih kakaknya nih Al-Khirid. Tilu-tilu nadi mah, Habib jangan, nggak mau. Habib nitipin dunia akhirat, pan berat tah. Muter bae make skuter nu saha buat tah Habib sah. Nu boga skuter pangridokeun ya. Habib Bakar muter lembur kadang-kadang aya di nu tahlil. Habib kemana yuk ngendong gitu, aduh masya Allah Habib, tah, ayah Habib, mudah-mudahan baik wayan Habib lembur urang berkah. Tak lamun misalnya orang sok ada tangan kadang-kadang, assalamualaikum, salam anu, tah kanu kitu robah tante cinta urang. Matak bapak-bapak orang matuturkan guru-guru orang baik, ayana Habib dunia aman. Termasuk dengan ayah Habib Mustafa, ayah Habib Umar, Habib ya. Iya, ini Habib yang merana saudara-saudara. Pamajikanna di Palembang, ayah manehna di dieu.